teh ulah nahan kaabotan. Lamun hoyong miceun nya miceun heula. Ngagitek we ka salat teh nahan itu dah. Biasa nahan itu. Apa itu keluar saeutik kagok teruskeun we. Beda saeutik. Saeutik ke keluar itu tanggal batal. Nah, ibu cenah kita wae hayang itu cenah. Itu teu saeutik cenah. Batalnya saeutik ge batal gitu. Lamun nuju aya pamenga, nuju hayang ka bobos heula sok sing tarik we. Yang heula sing wareg tahan heula. Kajabi upami jamina dina kayaan dawam nur sebade dawamul hadas. Dawam hadas anu kieu. Mun di urang backshare nya, backshare benten sama hitut. Hitut mah teu aya nu hitut haban-habanan aya eureuna. Tapi nu backshare mah pan aya teh backshare haban-habanan. Itu dawamul hadas teu kaok geus wudu bijil deui. Geus wudu bijil deui. Anu backshare masak haban-habanan. Dan upami urang gaduh panyawat backshare atanapi dawamul hadas itu atanapi upami istri mah anu ngagaduhan panyawat istihadah. Istihadah teh getih panyawat atau head. Head itu mah aya batasanna sadinten minimal sadinten sawengi. Gali-gali mah genep dinten 7 dinten. Paling lami 15 dinten. Ibu tetes nyatet dina kalender. Itu geus 15 dinten. Eta bijil keneh darah teh. Eta darah naon eta teh? Saur ulama fikih, namun tos 15 dinten disebutna darah penyakit, istihadah. Wajib salat. Kumaha najis teh? Najis. Tetap najis mah najis. Ngan disebutna teh dihampura. Tah, jamin nu kitu teh disebut dawamul hadas. Dawamul hadas. Ngan ari jamin dawam hadas mah dina cara wuduna benten jeung nu teu dawam hadas. Eta mah wuduna teh kedah di tepat waktu salat jeung dina sawaktu salat. Benten. Lamun urang gaduh dawam hadasnya teh istihadah teh ya. Teu tiasa urang salat wudu jam 10. Tak urang mah nu normal kieu teu gaduh istihadah, teu gaduh dawamul hadas. Ayeuna rek salat lohor wudu jam 8 geus duha, dasan batal sah. Abi teh salat duha jam 10, alhamdulillah. Nu tosaan we daya cai ieu teh nya rek wudu rek salatnya langsung tadi duha atau saum wudu. Nah, langsung we salat lohor dadi batal teh sah kitu mah. Tapi dawamul hadas mah anu istihadah mah ulah waka wudu lamun teu can adan. Dan nu backshare ge kitu, can adan mah ulah waka wudu. Ngong we adan, nemen wudu. Beres salat, datang asar deui, ya udah asar deui, jadi salat teh we kitu. Nu istihadah mah. Janten ulah ditahan. Tah, kumaha rek kusuna lamun inget kana hitut. Allahu Akbar, beda kok Allah dibandingkeun jeung hitut. Ingat ka Allah jeung inget kana hitut gitu lah. Kumaha ya teh cenah.